Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon majalah Sunda Midang Yasana Simkuring. Dina judul Nu Ngabarudi Ucing. Wilujeng ngadangukeun. Nyurungkeun panto kamar. Kasampak salakina geus ngaguher dina luhur pangsarean. Teu disimbut. Wini ngalengkah ngadeuketan. Kalacat kana luhur kasur. Sajongjongan neuteub nu ngagoler ti luhur sirah tepi ka handap. Awak jangkung, pakulitan bersih keur ukuran lalaki mah. Ari rupa sareretan mah teu jauh jeung bentang film Ari Wibowo nu kungsi kawentar samemeh tahun 2000. Sok jadi tokoh utama, boga lalakon, jago gelut, bumela kanu dianiaya, bager kasasama tur tangtuna, jadi panyilekan para mojang. Teu sadar dampaleungeun kencana ngarampa beungeut nu ngagoler di usapan. Tina tarang, pipi, irung, eureun dina biwir. Nu tibra teu ngarasa kaganggu, nu kareunge naik turun dadana nu ngawirahma keur dipepende di alam impian. Dampaleungeun Wini pindah kana dada nu sembada. Teteupna imet tepi kana dua sukuna. Sakali deui Wini neuteub beungeut salakina. Nya kasep salaki teh. Hatena galecok. Jabaheman ka anak pamajikan. Simbut nu ngalumruk dina tunjangan salakina ditarik tuluy dipake nuruban awak salakina nu dibulen ku piyama pulas bulao ngora gurat-gurat bodas. Geus kitu mah sanggeus mareuman lampu kamar tuluy ngalempengkeun awakna nu lenjang gigireun angga salakina ngulisik tuluy nukangan. Geus tabuh sawelas tapi Wini can ngarasa tunduh. Angga mah geus ka kamar ti tabuh salapan ge. Ari manehna anggur tonggoy nganggeuskeun pagawean kantor di tengah imah. Barudak nu dua geus ngarampih ka kamar ti bada Isa ge. Sanggeus ku bapakna dipapagahan waktu ngareusian PR ti sakolana. Wini gawe di hiji pausahaan gede. Jadi sekretaris. Ari Angga di pausahaan sejen tur leuwih riweuh ku pagawean. Dina saminggu aya kana 2 atawa 3 kalina tugas kaluar kota. Wini sok bungah mun Angga taya di imah peuting bisa laluasa teteleponan jeung nu keur dipicangcamna. Awak Wini Malik yang hareupan nuker nukangan. Leungeun Wini nangkep pageuh ti tukang ngararasakeun katiris nu mingkin karasa. Bulan-bulan nu keur meujeuhna diguyur ku hujan gede nu ditangkep teu ngulisik. Beungeutna diantelkeun kana tonggong Angga karasa kapeurih nurihan hatena. Rasa hanjakal seseleke asup kana jero bilik jiwana. Manehna ngarasa hanjakal pisan dumeh geus kungsi ngahianat kanu jadi salaki. Lain sabulan 2 bulan, lain ukur sataun, tapi salila 3 tahun milampah nirca salaku jadi pamajikan. Saprek wanoh jeung lalaki nu ngaran Irwan, hirupna jadi robah, mimiti ngawadul ka salaki. Nyarita rea pagawean di kantor, padahal papanggihan jeung Irwan. Sataun pinuh kabungah
Tapi Irwan ninggalkeun lantaran sieun kaburu kanyahoan ku pamajikanana nu geus curigaeun. Wini Tunggara hirupna taya pulasan. Kaheman jeung kanya asalaki di imah teu mampu ngelehkeun parasaan nu mota hayang dipiasih ku lalaki sejen. Katunggaraan ukur 3 bulan, Wanoh jeung Peri pulisi nu umurna leuwih ngora. Di sagigireun eta aya deui nu miharep dirina, Pirman lalaki nu sarua leuwih ngora. Wini berat kaduanana, asih ka Pirman tapi teu daek lesot ti Peri. Antukna jeung duanana mungkas lalakon cintana. Teu kungsi lila Wanoh jeung saurang jeung hiji pangarang. Hate Wini kaubaran tapi hubunganana rada rudet. Wini mingkin wani teu payah salakina dinas kaluar kota sok kalah janjian di luar. Budak 2 di imah ukur di baturan kulanjang. Si lalaki nu statusna teu puguh, bujang lain duda lain sok loba pameredih, lain meredih dunya barana, tapi sok wani nelepon tengah peuting teu payah aya kakeheul ka Wini. Manehna geuwat mundur, gap ka Jatnika, seniman nu kawilang kawentar. Jeung Jatnika Wini ngarasa tingtrim, umurna leuwih kolot, tapi can diparengkeun menang jodoh. Tur kacidami harep Wini daek jadi pamajikan kalawan tangtuna kudu pegat ti Angga. Wini sok inggis jadi ngabarubahkeun ka sarerea. Najan ngarasa cinta ka Jatnika, tapi rupa budakna nu 2 teu weleh ngoleba. Hate Wini mingkin karasa peurih, lain ka peurih dumeh lalakon cintana taya nu awet, tapi inget kana naon nu geus dipilampahna. Manehna sadar, manehna geus milampah dosa nu kacida gedena. Nya eta ge jeung kabeh lalaki nu kungsi ngeusian hatena taya nu wani minculak, taya kaleuweuhi semet paamprok di rumah makan, ngawangkong paduduaan, ukur pateuteup teu leuwih. Tapi kumaha oge wujudna, Wini tetep geus salingkuh nu teu sakuduna dipilampah ku sing saha wae awewe nu kabeungkeut ku tikah. Tiktekna jarum jam nu naplok dina tembok teu mampu nyaruaan tiktekna sora jero dadana. Teu kaampeuh aya nu ngeclak tina 2 juru panona. Tangkeupanana mingkin pageuh, najan semet jero hate teu eureun sasambat ngaran salakina bari tuluy hahampuraan. Janji moal ngahianat deui. Awak Angga ngulisik, karasa aya nu baseuh kana tonggongna. Tuluy gigisik, nyah beunta, awakna ngagurinja, malik ka Wini. Kapirang inghakna nu satekah pola ditahan sangkan teu nyora. Angga ruas, tuluy ngagebig-gebig nu lenjang hareupeunana. Wini kunaon nangis geulis? Pokna, leungeunna pindah kana beungeut Wini, karampa Cipanon nu maseuhan pipi. Ku Angga diusap, gabrug Wini ngagabrug, inghakna narikan. Angga surti, buuk Wini nu panjang diusapan. Rasa tingtrim mimiti nyaliara kana diri Wini. Sanggeus kapeurih hatena ngurangan, sirahna nyuuh dina dada salakina. Sok ayeuna nyarios, aya naon? Ceuk Angga leuleuy saperti sasari. Karasa pisan ku Wini, sikep Angga nu hade basa ka pamajikan. Tiba heula ti mimiti ngarangkep dina rumah tangga tug nepi ka peuting harita. Tara kungsi aya ungkara nu ngatugeunahkeun kana hate Wini, teu kungsi jajauheun ka kasar. Angga satekah polah mere kabagjaan ka Wini lahir batin, tapi Wini kalah males kanyaah salaki ku cara nirca. Batin Wini jumerit, mun waktu mampu dibalikeun ka 3 tahun ka tukang, sama sakali Wini bakal satia satuhu. Geuning nu geulis kalah ngabetem, ceuk Angga bari neuteub Wini dina poekna rohangan kamar.
Salami 10 tahun urang sasarengan nembeda akang mah ningali Wini ngecelakeun Cisoca. Wengi ieu bari akang teterang naon alatanana. Naha aya cariosan akang nu tos ngaraheutan manah salira? Ceuk Angga. Wini geuwat gideug. Akang, Wini teh dosa ka akang. Angga nangkep Wini ti peperaket. Teu aya jalmi nu teu kagungan dosa, cenah. Wini jadi bingung, sanyana hayang ngebudalkeun sakabeh parasaanana. Tapi naha perlu betul sakabeh nu geus karandapan, ngeunaan Irwan, Peri jeung lalaki sejena. Pikirna sanggeus balaka naha sikep Angga bakal robah. Malik ciceup tur antukna ngajak papegatan. Tapi Wini embung kalengitan Angga nepi ka iraha ge. Kaasih nu kungsi mapaesan hatena, nu kungsi diawurkeun ka lalaki sejen. Moal ngelehkeun kaasih nu karasa ayeuna sanggeus 3 bulan pisah ti Jatnika tur ngarasa kataji deui ku lalaki sejen. Dina jero kalbuna ukur aya Angga, kaasih nu kudu dipupusti salawasna. Sakumaha kaasih Angga nu geus katarima salila mangtaun-taun hirup rerejengan jeung manehna dina ngambah rumah tangga nu sakalige teu kungsi aya pacogregan lantaran Angga mampuh mawana. Saupama kapal laut, Angga nakodana, Wini penumpangna. Angga mampuh ngalawan ombak di sagara nu motah nu bisa wae neuleumeun kapal kana dasar lautan. Hapunten Wini, Kang. Ceuk Wini. Angga imut leungeunna ngusapan deui buuk Wini nu jadi aut-autan. Pokna naon nu kedah dihapunten, da Wini mah teu kagungan kalepatan ka akang. Nah wengi ieu asa karaos aheng, Wini nangis ngangken kagungan dosa sareng kalepatan. Akang teu ngartos, tapi bade satekah polah mihartos dangukeunnya saranti akang. Sirah Wini unggeu. Ceuk Angga. Akang dugi ka iraha ge moal ngantunkeun Wini sareng barudak. Akang asih nyaah sareng deudeuh ka salira, kantenan ka barudak atuh buah cinta urang duaan. Kumaha pami Wini wengi ieu ngahilapkeun bang baluh nu panginten nuju minuhan emutan Wini? Tapi Kang, ulah nyebat deui kagungan dosa sareng kalepatan. Wini, wengi ieu akang hoyong bagja sareng Wini. Bibir Wini balem waktu leungeun Angga susur sasar kana awak nu ukur ditutupan ku baju sare nu ipis. Nu kapireng dina tungtung peuting renghap napas duanana. Bagja peuting harita. Lir panganten anyar nu karasa kuduaan. Tabuh 6:30 isuk-isuk Wini hahariringan. Kabagjaan nu taya tandingna mun dibandingkeun jeung bulan-bulan samemehna. Bulan-bulan salila 3 tahun waktu hatena ngajauhan salakina. Angga nyampeurkeun geus saged make baju gawena. Barudak nu dua teu lila norojol ti kamar sanggeus marake baju seragam SD rengse di dangdanan ku lanjang. Opatan ngariung di hareupeun meja makan sasarap. Nah, asa tos lami akang teu kaluar kota. Wini ngareret. Dina sasih ieu wungkul, tapi sasih payun mah wayahnanya sapertos ti payun deui akang kedah ngantunkeun Wini sareng barudak 2 atanapi 3 kali dina saminggon. Kumaha teu kaabotan Win? Ceuk salakina malik ngareret kanu keur nyuruput cisusu tina gelas jangkung. Piraku atuh ngangge kaabotan, pan demi kamajegan urang sadayana.
Tembal Winnie sanggeus nunda gelas dina luhur meja, gigireun piring nu geus kosong eusina. Budak nu dua masih jarong jondahar sangu goreng spesial jeunan Winnie. Tos 3 sasih Winnie asa benten, cek Angga bari menerkeun dasi. Winnie teu waka nembal, tapi cukup dina jero hatena ngawalon yen salila 3 bulan manehna satekah polah mulangkeun Winnie nu baheula jadi pamajikan nu satia keur lalaki nu sarua. Satia cukup semat jero hate ngagrentes tur janji moal aya deui Irwan, Peri, Firman, Yasep, Jatnika atawa lalaki sejena. Ngaran Angga geus dipatri dina kalbu nupang jerona. Di kantor ge Winnie gawe bari hahariringan karasa ting trim hatena, hayang geura mulang ka imah, hayang geura ngariung jeung salaki oge kadua budakna. Di bawah bungah mah waktu teh teu karasa geus nyerelek tabuh 3 deui. Winnie geuwat beberes, gura-giru muru-buruan kantor, tapi awakna meh paadu jeung hiji awewe nu beuteungna bulan alaeun. Nempo Winnie, awewe nu leungeun katuhuna nungtun budak umur 3 taun teh katara bungah. Winnie molohok, si awewe negeskeun manehna aya perlu ceunah ka Winnie. Tarang Winnie kereung, bari hoream ge kapaksa ngajak eta awewe nu kawas nu dinas maruru bangku we nu aya di taman gigireun kantor. Dariuk hareupeun balong leutik, sedangkeun sirahna muih mikiran saha awewe nu diuk gigireun teh. Nepangkeun abdi Fitri, abdi kapaksa kumawantun nepangan Bu Winnie. Hapunten anu kasuhun, abdi sulaya kana janji. Gitu pokna eta awewe. Janji, tanya Winnie kengarti. Cek eta awewe kieu pokna. Janji Kakang Angga yen abdi baris nyimpen ieu rusia, tapi saatos sasasih teu aya wae nepangan, kapaksa abdi balaka. Dada Winnie dumadakan ratug tutunggulan. Ret kana beuteung Fitri nu beureyeung, ret ka budak lalaki umur 3 taun, ret deui ka indungna. Abdi istri Kang Angga nu ditikah 4 taun kapengker, tapi tos sasasih anjeunna teu nganapkahan lahir sareng batin. Padahal abdi nuju ngandung putra kaduana. Ceunah, cek eta awewe, caritaan Fitri mampu ngarugrugeun kapercayaan Winnie ka salakina nu salila 10 taun andegleng dina luhur. Kalbuna teu lila disada sora nu pating jelebet ti langit, saperti pating celebetna sora nudak dumadak ngeundeurkeun jajantung Winnie. Cililin 22 Agustus 2014. Cag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.